Abi pernah dicerekanan ku indung buker umur 14 tahun pindah di Beijing ke Manado. Pangeran pamilu pindah. Pangeran indung kami milu pindah bu. Kok kami beres-beres anu kana peti, anu kana tas. Pas datang ke Manado gampang awak maneh ngabereskeun pangeran, nempat-nempakeun pangeran heula. Tilu pangeran katinggalon. Ieu KTP aing dipotokopian beteureun menang manteu aing mah blok nanu geblok meunang. Eta mah lain salah RT lain salah RW lain, mah lain diajukeun ku batur mah mung eta komputer sistemna luar biasa mah. Kana jelema miskin mah kala didata na ngeblank. Doang Haji Holid di kafir ka Islam hayang selamat ta si eta. Hayang selamat ambi bu. Babelaan ninggalkeun indung bapa teu diarah ku kolot ambi tahun kamari keur bulan Safar euy kiai. Lama berarti untuk uwi ka ditu ka Manado unan ka Beijing bu. Pas datang ka ditu kami goboleran corik ningali pangeran raragagan. Kita diarah pas 17 tahun teu diarah gereja na part eta Garung. Imah kami Garung pangeran cara roplok bokolo ikut manikang res kawuruan. Turun neruskeun. Hari ring geuning hari ring mawa ka eling. Haring mawa ka eling haleang mawa ka melang rek diguguk da puguh jauh rek diteang da puguh anggang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yafqahu qawli yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Doakeun para kiai-kiai urang, para guru-guru urang sadaya, mugi diawetkeun ku Allah yuswana, dibarokahkeun hirup uripna, berkah ilmuna, berkah milik rizkina, diselamatkeun ku Allah tina balai, ditebihkeun ku Allah tina fitnah. Oke ka para ustaz, para ustazah, para hujjaj, para hujjajah, para uleman ti tebih ti caket, tetanggi kampung, tetanggi desa, tetanggi tampian, tetanggi panciringan. Oke ka para panitia penyelenggara PHBI Isra wal Mi'raj, para donatur, hadirin wal hadirat sidang tasakuran Isra wal Mi'raj sesa disantap juri rahimakumullah. Pertami anu langkung utami abdi ngajak ibu khusus kanggo abdi nyalira Haji Holid Nawawi bin Suding Gioksin binti ibu masing-masing mangga bin abah masing-masing mangga hayu urang sasarengan dina saah ieu baseuhkeun lambe urang baseuhkeun ilat urang muja mudi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sasembahan urang sadaya anu mana alhamdulillah dina saah ieu tabu 11 langkung sababaraha ambekan urang sadayana termasuk abdi anu nangtung di dieu. Alhamdulillah ala kulli hal dipasiang ku Allah mangpirang-pirang nikmat anu karaos ku abdi, yakni nikmat alam masih kene panjang alhamdulillah. Anu salajengna dipasang nikmat aya sesa umur
Alhamdulillah. Pendak deui sareng sasi Rajab, pendak deui sareng orang lieu orang palima opat dengan keayaan dipasya nikmat ku Allah sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Nu salajengna nuhun Gusti urang sedayana anu hadir dieu. Anu alhamdulillah dina saeng usumna ya Bu usum hujan. Usum hujan teu aneh teu asingnya. Insyaallah najan dijampean get. Hujan mah bisa dijampean. Hayang ngadusut bae murad. Insyaallah taala mudah-mudahan hujan ieu anu disebutna hujan rahmat Allah. Amin kanggo urang sadayana. Anu salajengna alhamdulillah orang dipasya nikmat selain alam panjang. Aya sesa umur dipasya nikmat ku Allah nikmat mamayu. Orang di mamayu kene mamayu. Ibu mamayu Bu. Mamayu barang emam ta mamayu muji. Mamayu ngadaweng ta mamayu ibadah. Insyaallah ieu mamayu punya ciri-ciri mamayu. Alhamdulillah. Anu salajengna dipasya nikmat ku Allah nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Aya deui nikmat ti Allah anu ageung anu pohara ageungna nikmat iman. Insyaallah taala iman orang dia iman abdi insyaallah sami. Saiman, sapangeran, sanabi, sakiblat, sabahasa, saquran, samahdzab insyaallah. Alhamdulillah. Nu salajengna dipasya nikmat selain dipasya iman, dipasya nikmat di ku Allah, nikmat ngimankeun. Ngimankeun ka para ustaz, ngimankeun ka para kiai, ngimankeun ka para alim ulama. Bu, menurut Haji Khalid ya, cicing di Islam, istiqomah di Islam eta kudu pinter, kudu calakan. Sebab Islam ngabutuhkeun jelema pinter, jelema calakan. Lamun cicing di Islam belet, ampun aing mah teu sanggup. Sebab di Islam eta dituntut kudu pinter. Sebab di Islam eta dituntut kudu calakan, Bu. Lamun teu calakan teu pinter mah moal jadi kiai. Sebab di Islam eta aya aturan jeung aya peraturan. Beda jeung agama kami sameme lebet Islam, teu aya peraturan. Teu tata cara, teu aya bab, teu aya pasul pas abdi cicing di Islam ong tek olab kubab. Alhamdulillah. Di Islam aya bab ibu, aya bab muamalah, aya bab ubudiyah, aya bab makrifat ka paslun luba ambekan aya paslun. Sampai ke ongkek ku paslun. Bu. Alhamdulillah aing uyuhan calakan. Lamun teu calakan mah ampun aing ampun mau jadi kiai dekeken. Sebab orang di loba tira leutik pisan geus kolot jadi kiai belet ieu. Ulah banyak punya gengnya ieu tah nyata. Sekali ini di Islam eta kudu pinter, kudu calakan Ibu. Sebab loba bab, loba peraturan. Peraturan anu luar biasa. Di Islam aya bab haram, aya makruh, aya sunnah, aya wenang, kan najis aya. Di agama kami aya najis moal manggih. Baik agama Konghucu Ibu Andi, agama Kristen Bapak Andi, teu aya manggih najis. Ari di Islam kot aya bab najis segala meleng. Kang ngising-ngising aya baban. Aingnya andu keket. Alhamdulillah. Selajengna dipasya nikmat ku Allah selain iman ke dipasya nikmat Islam ku Allah. Nuhun Gusti, tina sekian Allah ngadembal manusia. Terutama Andi dipilih ku Allah ti kafir, rahim tina lahir kafir. Tina rahim kafir jadi kafir. Alhamdulillah Allah milih Andi khusus dijadikan seorang muslim. Andi mah atoh Bu, adapun ka surga kan neraka kumaha prakna bae tamah. Ya pasti nega imah ka surga ieu. Amin dusun. Pasti adi mah ka surga mungkin aya malintuh awak ya. Ya pasti ka surga ieu. Yang naon aing masuk Islam kudu ka neraka majang juri. Bu. Nu salajengna dipasya nikmat selain iman ngimankeun Islam aya di nikmat ya Allah. Nikmat sempurna kanggo Andi nikmat naon? Nikmat ihsan. Alhamdulillah. Iman Islam tanpa ihsan bohong. Mau diterima ku bumi, mau diterima ku langit, mau diterima ku namina ku
tangkal waru Bu. Mau diterima ku liang lamun urang untuk melaksanakan ihsan di dunia ieu. Sebab ihsan anu bakal urang diterima ku Allah. Iman doang, Islam doang mah agama teh ihsan bohong ngaranna. Naudzubillah. Anu salajengna satosna urang nyanggakeun rasa tasakur pas nikmat iman, Islam, tur ihsan, mudah-mudahan sholawat beserta salam Allah. Amin. Allah limpah curahkeun ka junjunan orang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad, katut para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, kepada tabi'in tabi'atna insyaallah taala. Mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah limpah curahkeun kanggo urang sadayana. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak rahimakumullah anu berbahagia, insyaallah taala abdi tadi nyarios masalah iman. Satacana abdi engkin luka sakedik ngomongkeun masalah Isra wal Mi'raj, abdi bade ngomongkeun masalah iman. Iman abdi jeung iman ibu tadi kadi sami 11 12. Insyaallah sekak seter cek budak mah. Kunaon sabab karana abdi saiman jeung ibu sapangeran. Alhamdulillah, pangeran orang Allah. Sanes Bu? Pangeran ibu Allah kan? Abdi ge sami Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Jalil, Allahu Azza wa Jalla, Allah Omci, Allah Maiwa, Allah Fihe Teng Si Kang Pong Wa. Allah mengcihi tungsikan Allahumma yinhong tungsikan Pong Wa. Sami. Alhamdulillah. Ngatos Bu. Atau lain bahasana batur. Lain lembur nah. Jadi sami insyaallah sapangeran la maujuda illallah, la maqluba illallah, la maujuda illallah, la ilaha il Muhammadur Rasulullah. Sami sapangeran jeung abdi saiman sakayakinan yakin abdi ayana Allah, percaya ayana Allah, sehingga abdi dibeat pertama lebet Islam ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Teu aya pangeran anu wajib sembah kalian hak angin Allah. Berarti antara ibu abdi insyaallah sapangeran. Santosna sapangeran sakiblat. Upami salat abdi bayang ka kiblat ibu saminya. Mustaqbilal kiblati. Mayun ka kiblat. Insyaallah orang Indonesia ayana di timur, Ka'bah ayana di barat, orang ngarep ka barat. Berarti antara abdi jeung ibu sakeyakinan lamun salat ngarep ka kiblat jeung sabahasa, satu bahasa yakni bahasa Quran. Bahasa Allah, Al-Qur'anul Karim, kalamullah. Antara ibu jeung abdi sami satu bahasa. Adapun dina hate bahasa masing-masing. Upami orang sholat makena bahasa Allah. Seluruh umat Islam anu aya di belahan bumi ieu tatkala sholat ucapkan sami takbir Allahu. Adapun niat bahasa masing-masing. Lamun dikudukeun bahasa Sunda, kami orang Cina ripuh. Lamun sholatna usolina bu dina hate kudu bahasana bahasa Sunda. Aing ripuh orang Padang, orang Lampung. Jadi bahasa masing-masing. Dina hate masing-masing niat sholat. Jadi insyaallah satu iman, sapangeran, sakiblat, satu bahasa. Nu salajengna deui sanabi insyaallah. Bu, ibu umat Rasulullah, umat Kanjeng Nabi Muhammad leres, abdi ge ti kafir ka Islam hoyong diaku umat Rasulullah. Hoyong diaku umat Kanjeng Nabi entos nyareat mah abdi syaratna cukup, syariatna cukup, atuh torekah kami sebisa kami semampu kami, sarbah kami tata cara orang ibadah ka pangeran. Adapun hak hakikat mangga tamah gaduh Allah. Surga hak kami, neraka hak kami. Surga unang ka abdi, neraka ge unang kanggo kami. Mung insyaallah urang mah ahli surga kabehan ge. Sebab Allah nyiptakeun surga luas Bu. Luas alebatan bumi jeung langit luasna. Kanggo saha Allah nyiptakeun surga? Kanggo jelema Islam anu iman anu takwa, kanggo urang kabehan. Termasuk aing sagala. Insyaallah
Allah ngadamel surga kanggo jelema Islam anu takwa. Atuh holid moal ti kafir ka Islam Bu, mun jeung penghuni surga Allah. Mangkana abdi malintuh lah. Untuk kuruk. Sebab pasti ka surga ieu pasti nama. Adapun ka neraka nyabak doang tamah. Nyabak doang nyabak mah telok angel-angel di mamanang ge. Telok lami nyabak mah sakodong. Urang ka di neraka sakodong doang tempat anu langgeng mah jaga urang mah asup kana surga. Sebab urang mah umat Islam umatna Kangjeng Nabi pasti ka surga. Allah gaduh janji, Allah moal sulaya kana janjina. Tinggal urang tepat kana janji, tepat kana janji Allah, laksanakan janji Allah di gawean kurang. Praktekna ti kiai, teorina ti para ulama ti para kiai, tinggal urang praktek. Santosna praktek ngelaksanakan tinggal nagih janji Allah. Cukup beres. Bu. Jadi Allah gaduh janji, lamun urang tepat kana janjina, insya Allah engke diomil jaza, tinggal nagih janji Allah. Allah moal sulaya kana janjina. Cek Allah, sing saha jelma ngucapkeun kalimah la ilaha illallah surga jaminana. Kana pagawean orang palopa. Akur dong. Pagawean urang kabehan, urang mahkul muji, teu mahkul ge muji. Akur teu mahkul muji, kereuas muji, kaget muji, sion muji. Aya guludug muji. Endek pegat urat bohong ge. Akur bukala aya lini muji. Ti jero imah ge kaluar buruan. Temahkul kana anak jajan bae huntu nu hulu-hulu handap dihijikeun leuh kana jajan yo. Muji. Akur temah. Urang mah tukang muji. Pirangku tukang muji urang teu ka surga aneh. Kartos Bu. Tacan urang ngalaksanakeun ibadah kewajiban salat. Salat 5 waktu. Santosna urang salat kum ka katauhu kum ka kenca urang istighfar nyuhun ke dihampura dosa ku Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Durusuk dosa urang ti waktu ka waktu. Geus istimewana kami orang Islam eta ti waktu ka waktu dosana dihampura ku Allah. Kan hebat tah. Di mana lek kuruna awak teh pasti ka surga ieu. Ti waktu tos salat subuh ya urang ngin dosa bukolot datang zuhur salat istighfar robik firli durusut dosa murah teu boga dosa teh ti subuh ka zuhur entos salat zuhur ngin dosa teh tu adat da hirup kene ieu dengan kumaha datang asar durusut deui dosa dipurakeun dosa naon eta nu marurag dosa laleme dosa loloti ih dosa alit Bu eta mah dosa lintu wallahu a'lam dosa leme eta mah dihampura kalau mangke hebat di Islam eta Ibu sok salat Bu entos salat osok istighfar na gurung gusur ta ridho osok gurung gusur istighfar nu kahiji sok nongge nginsatkeun nu kena. Ayo barang ngaku. Astaghfirullahaladzim muka 2 mukena geus nahulu. Astaghfirullahaladzim muka 3 mukena digawingkeun kana paku. Dan teu disampaikeun kana sampaeun. Aya nu kitu aya. Engke salat mangadawu memikiran pakaya batur. Aya nu kitu aya. Terus bapak-bapana teu betah di tinggi masjid, teu daekeun tah namina itikaf di masjid. Punten bapak-bapaknya, punten lima punten, tambihun pangeling-eling. Cenah ge bah punten banyak, pangdusun-dusuna umat Rasulullah, punten bah. Pangdusun-dusuna umat Kangjeng Nabi, salat berjamaah sok ngaheulaan imam balik. Duka di belah dieu mah di palopatnya. Oh sarua, apa di dusun di orang dieu. Sekali doi
pangdusun-dusuna umat Rasulullah lamun salat berjamaah imam encan angkat tina pangimaman jamaah makmum geus balik eta jelema dusun cenah geta. Eta mah kiai geura-geura cenah balik wajar kiai mamagan anak urang ieu. RT lurah wajar geura-geura ge ngatur-ngatur masyarakat ieu. Yeuh ustad lain RT lain. Aya kira-kira nu bapak-bapak sok ngeulaan imam balik. Cenah ge moal ka surga eta mah moal. Moal sebab salatna ge ukur cangkang doang cangkang salat. Salatna ukur cenah ge tengkorak doang uruhan. Ruh eta urang ngunyem ka pangeran amalan. Ampurannya Bu. Lamun bapak-bapak biasana istighfar nu kahiji berjamaah sok ulak-ilik nengan tempat jeung balik. Istighfar nu kadua geus nangtung biasana. Istighfar nu katilu geus Allah bohong lagi ka mana boa. Pundranya Bah, di Islam hebat cek Haji Walid mah. Serba surga babari. Sebab istiqomah cicing di Islam eta serba surga, perang sing surga be surga. Neraka mah jauh Bah, terus ge. Santosna urang salat surga jaminanana. Istighfar dihampura dosa surga jaminanana. Entos urang istighfar 3 kali osok muji la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir osok 7 kali. Allah ngabukakan 8 pintu surga plak 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 dibuka Allah 8 pintu surga muka kanggo jelema ba'da salat ngucapkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Osok dibaca Bu. Euy. Osok maca eta osok. Alhamdulillah insyaallah 8 pintu surga dipalongokeun kakarak melongo doang. Tacan asup urang ka surgana. Kon sebabna urangna hirup keneh. Kartos Ibu, hebat teh cicing di Islam. Anu salajengna sangtosna maca la ilallah wahdahu sampai 7 kali urang osok nolak kana sono neraka. Urang osok ucapkeun Allahumma ajirna atau Allahumma ajirni minan nar. Subhanallah. Di agama Batur mah moal aya tak kiai. Moal aya ucapan Allahumma ajirna minan nar. Moal aya Allahumma ajirni minan nar. Tapi di Islam subhanallah nolak ya Allah. Ulah sampai kami asup ka neraka Gusti. Kakarak ngadenge beja bagus masa Allah tersanggup. Ulah-ulah ke neraka akhirat kakarak nincak puntung rokok baik geus seneng karasana. Ampun Gusti. Allahumma ajirna minan nar. Subhanallah. Abi mah betah Bu cicing di Islam Bu. Nu salajengna entos 7 kali urang nolak neraka. Urang sok ditandekeun panangan urang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam sampai selesai. Subhanallah. Surga baik toron-oron. Tinggal ngunyem doang tak sungut. Kartos dong-dongan. Kartos Ibu. Tinggal ngunyem surga jaminanana. Terus Ibu gaduh tasbih gaduh. Asok dipuih-puih. Puihkeun tasbih. Nya tasbih mah gaduh ieu sampai kaloba tadi ieu mah di luhur kulkas aya. Ayo geura. Di lamari aya pas salatan kota aya opat ngeringkel albatan orek keur numpi. Tacan 7 tahun tuh diburi pantun na paku ngagawing bah. Aya nu kitu aya. Ayo urang puih-puih tasbihna ba'da salat urang sucikeun Allah. Urang nyucikeun Allah. Ilahi anta maksudi subhanallah. Subhanallah. Subhanallah 33 kali surga jaminanana. Mana nerakana Ibu? Kanggo jelema daek ngunyem mah. Daek muji ke Allah. Kulisana, kumanahna, sareng ku awakna. Subhanallah. Subhanallah 33 kali biasanya nyabunya Bu. Bu osok bangda salat osok maca subhanallah 33 kali. Gasik-gasik tak anca-anca. Gasik tak anca. Anca-anca bae punya lumayan.
Subhanallah, cek malaikat checklist. Subhanallah, checklist 33 kali checklist kabeh 100 nilainya. 100 tontonan. Bising gasik-gasik bak kabeh cap jalak sieun. Coba kabeh cap jalak. 33 kali kecap jalak kabeh mah nol pasti nama. Kartos dong-dongan. Entos ngaleng urang muji ke Allah. Subhanallahi daiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang Islam subhanallah. Setiap ba'da sholat pasti mengucapkan alhamdulillah. Segala puji kagungan Allah di antara qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. 33 kali ngagungkeun Allah. Namanya muji ke Allah. Subhanallah. Mana ada rakana urang mah, mangga cek abdi ge abdi malintu je pasti ka surga ieu. Anu salajengna ngagungkeun Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matul katsira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 33 kali urang ngagungkeun Allah setiap salat. 33 kali dikali 5 sabaraha bukolot? Euy. Sadina sawangi urang ngagungkeun Allah setiap saat 33 dikali 5 sabaraha kali eta lah? Lah belet lah. Tacan orang muji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu 100 kali, anu 165 kali, anu sama sekali gitu. Akur dong-dongan. Geus hebat di Islam eta cek Haji Holid mah. Subhanallah. Pisurgaeun bae turun orang. Sare pisurgaeun, hudang pisurgaeun. Naon bae pegawai jelema Islam surga anu Bu anu pasna peraturan. Subhanallah. Mangkani abdi mah betah Bu. Alhamdulillah abdi istiqomah dina Islam entos 31 tahun Kiai. Subhanallah. Tos 31 tahun ka penginten ka 32 jalan insyaallah. Lamun panjang alam ka bulan puasa berarti abdi tos 32 kali puasa lamun hirup keneh engke. Doakeun ku dong-dongeunnya sugan aya umur keneh kadinya ulah wakapae Gusti geus kawin. Amin kitu mah. Doakeun ku dong-dongeunnya. Jadi selang-selang deui insyaallah taala. Piraku kudu ka neraka aing mah aneh. Jalobaan kena cicing di Islam daripada kerkapir 18 tahun masuk Islam kuari di Islam terus 72 tahun kenapa yang kudu kana neraka mah aneh tadikeun bulung kuncup aing ndak ketapelkeun deui bukolot tadi kudu kana neraka mah udah mikiran olah sosorian dusun hampurannya Bu alhamdulillah. Kunaon si Haji Holid resep kana Islam kuali tedekan balik di kelemburan rek naon. Jadi Islam resep naonna resep ibadahna. Beda jeung abah mah indung kami, beda jeung bapak kami ari Islam mah antara khaliq jeung makhluk nyambung. Antara sang pencipta jeung diciptakeun eta nyambung. Antara anu ngadamel jeung didamel eta nyambung eta Islam. Abdi pernah dicerekanan ku indung Bu keur umur 14 tahun pindah ti Beijing ka Manado. Pangeran pamilu pindah. Pangeran indung kami milu pindah Bu. Kok kami beres-beres anu kana peti, anu kana tas. Pas datang ke Manado gampang awak maneh ngabereskeun pangeran, nempat-nempakeun pangeran heula. Tilu pangeran katinggalon. Aing poho mah kami poho tengah poho karena pangeran ketinggalan. La ilaha illallah Muhammad Ahmad dicacabrak dilakdak dasar ku indung dicerek kanan potnya anta waktu ayah tu bukurnya. Pas kami ke nyerek kanan pangeran ta pangeran perang singerwetkeun. Kudu teang lah kudu ngongkos deui lah. Lamun pangeran itu bisa nyembah. Pan ribet pangeran kudu aya banget ngungkukna. Hampura lain kami nista akan agama indung naudzubillah. Eta mah nyata ya, mata pangeran teu bisa nyembah kami.
Aya pangeran ngadungku di hareup kami kakada kurang susugo kok ngajulan langit. Tung alu-alu ti kukur ngadu. Ari di Islam itu ribet pangeran di mana-mana ge endah ibadah. Kami ti Cibalung ka dieu bisa salat di mana ge bukolot. Salat maghrib bisa di pom bensin melengak. Salat isya kami bisa di pom bensin deui melengak pan aneh. Lamun pangeran kami itu bisa bukolot. Aya pangeran Bapa dibekel bae kam digawikeun kana bohong. Disimpen kana tas. Lamun kami sieun gula-gula dengan pangeran. Oh aya amaan da ama aya panggil air cekelan kuat pangeran kieu. Oh nya itu bisa nyembah. Doang gitu mah. Jadi ribet pangeran kami kepungkur. Pasti Islam praktis. Di luhur kapal, di awang-awang kami endah sholat. Endah ibadah. Di lowong endah. Di lowong lubung kolot. Di lowong endah. Di galang sawah endah. Di lemak, di lewi endah. Sholat di mana-mana endah. Tinggal daekna urang. Kartos dong. Islam praktis dan menjelma teu sholat aing melengak lada aneh aing mah. Aya jelema Islam sakitu sholat babari Allah gampang disembahna, Allah gampang diibadahanana, tapi teu sholat aneh henteu Bu. Euy. Sanajan ibu abah keur gawe di sawah, endah bae sholat mah di sawah ge teu pamali. Sanajan ibu keur di huma, keur ngore di huma, keur di kebon, non teh endah waktu sholat dohor urang sholat di galengan, endah. Tinggal daekna mun ieu orang Islam terus aing rada aneh dan aing kagugu aing mah bukolot. Gegedeun perangsa si eta. Rosa gegedeunana. Kartos Ibu? Jadi holid mah kunaon kami istiqomah dina Islam resep ibadahna. Lain kami pang sucina teu ngarasa, lain kami pang salat pang ibadah henteu nu ngaresep ningali ibadahna. Beda jeung agama kami sememe Islam kitu doang. Tina ibadah, tina segala nanona beda jauh tanah kalangit mah. Bu, ibu bangga teh jadi umat Kangjeng Nabi. Bangga teh kana cenggeh wareng urang Islam ti mamiti. Alhamdulillah, jaga urang Islamna, jaga keimanan urang, jaga raksa urang sedayana, terutama sholat. Sholat ibu sholat. Belajar istiqomah, belajar tumanina hakikatna dina wengi ieu menang urunan teh ngodang aing. Akur dong mah. Menang urunan ngundang anu 3 junub menang urunan, ngundang anu ngos Quran menang urunan. Intina mah ieu memperingati hak lahir salat ulah guru gusur, salatna ulah pinter alabatan kiai. Imam kiai mancan anggeus ari emang geus ditandi. Ku tereh tah salat. Aya nu kitu aya. Ari kiai kebluk sujudna, ari emang ku tereh kacengkang. Het ge lolobana mah kiai eta kebluk salat. Sehingga lamun taraweh kiai anu kebluk telok payu. Jadi imam taraweh. Sebab nenganana imam amatir, imam kebluk mah telok payu di mana ge. Ayo geura Bu, ngolami urang taraweh lamun panjang alam sesa umur. Osok nanya engke peuting saja imam taraweh, Ustaz anu, masuk amel. Atur Bu. Engke peuting imam saki anu resep di mah teh anggeus kelar nu ieu mah. Eta salat yang gara-gara anggeus bae melengekna. Ibu, Bu, di Islam eta resep ibadahna. Ya Allah, mah. Tina ngala wudu, santosna wudu, tata cara adabna ya Allah, subhanallah. Ari pangeran Bapak ambi gagah ke tempat sucina, ke bait sucina, ke gerejana, nya maka sepatu. Maka sepatu, make dasi dariuk, nyanyi-nyanyi, joget-jogetan, dikerak-dikerakan, karaokean. Di Islam teu aya. Islam imam sujud milu sujud, imam ruku milu ruku. Subhanallah. Seluruh umat Islam di dina sarua jeung deui
setiap di mana-mana ibadah endah mah. Ieu Walid orang Cibaliung bisa milu salat di dieu teh nu nyarek moal keke nu nyarek. Tapi lamun agama bapak ambi punten kiai, lain ngahina agama bapak. Beda, jamaat ieu beda tuh bisa Bu. Contoh, iya di dia orang palopat, belah itu orang wanti. Eta orang wanti teh bisa ibadah, tapi dia mau bisa. Sebab beda peraturan. Setiap pendeta mempunyai peraturan masing-masing. Jadi teu aya bab dina agama teu aya. Ibadah tata cara kiblatna teu aya. 100 gereja nya 100 ibadah beda teu doang Islam. Seluruh dunia sarua. Bu, hebat teh jadi orang Islam. Alhamdulillah, ibadahna luar biasa pertama salat. Ieu urang memperingati salat. Hayu urang salatna hatena hadirkeun masalah salat ti takbir, ti niat takbir sampai uluk salam, hadirkeun hate ulah loba ting ulin hatena. Najan hate teu beunang dicarek. Akur dong-dongan. Sebab salat eta lolobana ukur sungut doang jeung awak hatena mah teu dekeun salat. Akur usolli fardal maghribi salasa cek hate kumaha aing sukuan poe Rebo. Nya can boga duit mangka nimbang emok datang. Akur dong-dongan. Hate gegaya bagan Allahu Akbar nongeng ruku. Ari sungut mangalem. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi nu cair mah teh sati ieu. Buat menelukkan pencairan batur. Akur Bu. Hate teu beunang ditegeran, hate teu beunang dicarek. Mangkani cek Haji Holid ge, yuk urang tegeran hate, yuk urang belajar istiqomah, belajar tumaninah tatkala salat. Alangkah bahagiana urang sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, salatna diterima ku Allah. Sementara lamun salatna diterima ku Allah, hayang naon hirup di alam dunia ieu. Sebab salat eta minangka dina agama eta tihangna. Salat eta lamun urang bersih salatna, murni salatna, diterima salatna, saenyanyana salat bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Ih urang mah ya Allah mah salat mah salat tapi ngomongkeun mitoha bae. Salat mah salat ongko, bari tangdur ge kaureun ngomongkeun salati. Aya sawah di dia. Sok tandur ibu. Sok kebel tandur ibu sok maca salat teh zikir teh istighfar teh ibu sok ngomongkeun batur. Bu. Ditambahan ku abdinya lamun ibu acara tandur ngoyos kudu nama aya pemimpinna. Aya protokol tandur. Lamun 10-an berarti 8 anu jadi anggotana nu saurang jadi protokol. Pas datang dina sawah anu dituju cek protokol, mohon perhatian ke seluruh jamaah tandur. Sebelum acara tandur dimulai, mari bersama membaca basmalah. Acara yang kedua, acara pokok, yakni acara tandur dibarengi dengan baca sholawat. Acara tandur dan sholawat dimulai dari sekarang. Ih tandurna angel amat. Bu, cek orang maca sholat, bismillah entos maca sholat. Sholat alaika Allah, ya adnani, ya Mustafa ya Sob, wa tarahmani. Maca sholawat eta sok Bu. Siapa yang ngadengi aing? Eta sohibu salawatna langsung kakekna Kangjeng Nabi. Bapak kolot Kangjeng Nabi anu ngarangna. Shalla alaika Allah ya adnani. Dalakeun bibir aing nama ya Mustafa ya Sob wa tarahmani. Lu bareng shalla ya Mustafa ya Sob watar
Iya malah yang maca salawat yang mama ngomongkan salaki teh wala menjadi hate salaki. Baheula mah eta teh nyorang kulit tandul teh kejeng kolotnya ieu kuning kusrukin ku salakinya. Entah kitu kumaha jeung hayang jajan anak. Bela pokok yang sepahideung lah. Aing ka beujog milih salaki orang palima padanya urang teh. Isuk-isuk tandur sore rengsek ku teh emas. Bukan, Bu. Hei. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi sekali lima, kurang bangga jadi umat Rasulullah, serba ganjaran, serba surga jeung surga. Kayak salat. Ieu urang salat. Dina salat aya ucapan istimewa, aya doa luar biasa, beda di luar salat. Jeung beda di agama batur. Urang ulang ngomongkeun agama batur di Islam lah. Dina salat aya ucapan doa luar biasa setiap saat, setiap waktu, tatkala calik iftiros, urang sok minta ke Allah. Mangga ge, mangga ku ibu. Disunahkeun ku Rasulullah. Tatkala urang sujud, calik iftiros, 8 permohonan kurang diajukeun ke Allah. Pertama, Rabbil firli. Bu, osok maca Rabbil firli. Hatena kamana sakabelungutan Rabbil firli ditembalan ku hate tadi tembalan hate kamana ka pasar. Ata nampi pas ngobak Rabbil firli jalum longit panggih. Ma hebat dina Islam eta salat aya ucapan doa luar biasa urang minta Allah ngajawab. Kes langsung dijawab ku Allah. Orang ucapkan Rabbil firli, Allah ngajawab Allahu Ghafurur Rahim. Hebatna Islam. Ibu, Bu, hadirkeun hate. Pohokkeun urusan dunia. Urang bawa keur salat. Lamun hate gagaya bagan cek kata ya Allah aing keur salat. Ya Allah aing keur salat, mung ulah diucapkeun ku bibir bukolotna batal salatna. Pas ibu Rabbil firli hate inget kana ka pasar lah. Ih, aing keur salat ongkoh. Ulah pamali, batal salatna karena ucapan beda. Bu, Rabbil subhanallah. Hayang dihampura dosa, mangkane cek holid kiai, lamun Islam teh salat berarti saya teh hayang dihampura dosa, bogedeon. Akur dong tonggon. Lo teangan pangeran selain Allah hop, kamana hop teangan, karawayang tahop. Teangan pangeran selain Allah. Nu kadua, warhamni hayang dikarunya hayang dikasihani, hayang dirahmatan ku Allah. Warhamni ya Allah yang dikarunyaan ya Allah. Dasar aing miskin, ragap teh cabak teu aya. Sampai letih KTP jeung kakak gadi pentaan da tepu RT menang henteu. Bu, akur dong-dongan. Letih KTP aing di fotokopian beuteureuneun menang mah henteu aing mah blok nanong blok meunang. Eta mah lain salah RT lain salah RW lain, mah lain diajukeun ku batur mah mung eta komputer sistemna luar biasa mah. Karena jelema miskin mah kala di data na ngeblank. Teu dahekeun kana miskin mah cek hayang kana setan mah jelema sisip manik butut kadal poro bengkok ieu. Teu dahekeun. Kana sugih teh karak cepas kana jelema sugih mah gambarna ge. Kita kalau miskin ku ngeblank da teu ngeheng. Muih be ieu lah. Bu. Ya sekolah hewa ibunya eta geus nasib ibu telok menang nanaon ge. Nah itu diajukeun ibu ngasial. Lain tintore. Katos dong-dongan. Minta ke Allah, Allah nu karunyan warhamni ya Allah yang dikarunyan Gusti. Nu katiluna urang salat osok nyuhunkeun ka tatkala cari iftiros wajburni Gusti. Hayang dicumponan segala pangabutuh ti aing loba butuh Gusti. Atanampi mugi Gusti nambalan nutupan kaisin kawirang abdi ulah tembong-tembongkeun Gusti ulah. Bu.
Nu kaopatna warfa'ni angkat derajat ambi Gusti capek jadi Bu RT aing dipaitu bae. Usaha kote Marna. Ku teh Sania, ku teh Murti, ku ibu eta lah ku bu gebrok. Ku ibu nyot segala. Kayak jadi lurah ku ari aing. Pangangkatkeun derajat martabat ambi ayana dina salat. Warhamni warfa'ni ya Allah, angkat derajat dan kedudukan ambi hayang murikat ya Allah. Ya jelema miskin jelema kieu malah hirupna ya Allah dulur ge jadi dongon akur bukolot dulur ge jadi dongon dulur ge cenah awakna dulur ge awakna ngomong nama akur teh mah geus kitu bae pokona menta ka Allah ulah ka makhluk mentana ka Allah nu usik malikeun urang nu ngaturna nu kalimana Bu euy warzuqni ya Allah hayang dirizkian anu melimpah ruah rizki yang baik yang terbaik pengaruh loba rizkina maka bagi ngaku dulur dongon ge jadi dulur aing bener sugih mah kartos dongon jelema miskin mah minjem kana dulur be uborahan atau pinjeman kala alasan sacait buruk geura teh tulungan kami anak muriang selaki muriang minantu dicabtabrakan geura nyuhunkeun tulung teh ngomongna lamun kamari ka dieu mah aya duit kuat mau geus beurekeun kana kulkas eta kulkasna Bu warzuqni ya Allah eta nu kagenepna wahdini Bu wahdini hayang diselamatkeun ya Allah yang selamat abdi mah doang haji holid ti kafir ka Islam hayang selamat tah si eta hayang selamat abdi Bu babelaan ninggalkeun indung bapa teu diarah ku kolot abdi tahun kamari keur bulan Safar euy Kiai lama hebal tiu tu euy ka ditu ka Manado euy nanya ka Beijing Bu pas datang ka ditu kami goboleran corik ningali pangeran raragagan kita diarah pas 17 tahun itu diarah gereja nampak eta Garung imah kami Garung pangeran cara roplok bukolo ikut manikang res kawuruan turun neruskeun Bu hayang diselamatkeun ya Allah tina cilaka ja cilaka nosok 12 mamahna gege tacan pernah ngadenge cilaka opat komo tilu mah pernah ibu ngadenge cilaka opat osok sabaraha cilaka ya tak sekali ya 12 tadi ya hayang diselamatkeun tina cilaka 12 makani holid sengaja ti kafir ka Islam hayang salamet diraih ku kami sebab hayang salamet eta syaratna kudu 12 deui mah cilaka 12 hayang selamat kudu 12 naon kudu 12 hiji kudu Islam abdi kaduana kudu iman katilu kudu ihsan sebab rukun selamat eta wahdini hayang selamat eta syaratna iman Islam ihsan rukun Islam aya 5 di Cibaliung mama di dieu di lowong kolot teh sabaraha aduh lain lowong kolot ieu mah lowong sawit sabaraha dia rukun Islam anak selalu lembur aing rukun iman 5 jeung genep ditambah ihsan hiji wahdini hayang diselamatkeun Gusti setiap salat baik sunnah baik wajib pasti ngucapkeun wahdini hayang diselamatkeun ku Allah nu katujuhna berkah salat fadilah salat ang dialami ku urang tiap saat salat minta ka Allah adalah wa'afini hayang sehat wal afiyah sehat jasmani sehat rohani sehat ekonomi Bu ibu kakarak sabaraha sehatna dong-dongan ari abah kakarak sabaraha sehat abah ari holid mah hayangna jasmani sehat rohani sehat ekonomi sehat pasti melongo pintu surga hareudang pahirup Bu jasmani sehat rohani sehat ekonomi sehat atuh surga pasti nangge eta mah urang ripuh jasmani sehat rohani sehat kadang-kadang ekonomi eueuh
Akur dong. Aku salaki ibu kiai tukang muji atuh kiai salaki ibu maya bohongan. Anak kaya botongan. Salakina la ilaha illallah cak ibu coba bah muji. Ayo barang aku. Muji coba baca abdi tadi ke abah muji bae coba muji lek nyangut teu boga beas. Kukumbah teu boga sabun, tabung gas Allah. Anak cororik hayang jajan teu boga muji coba. Kartos dong-dongan. Jadi urang mah insyaallah sadayana sehat, ya bukti nama rame meriah masjidna sae di dieu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nanaona saya subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapungkur abdi ke di jalan goreng kuari rada goreng deui. Pengalaman bagusna goreng deui teh nya. Kutereh burunganan di jalan. Bu. Tahun kamari abdi lompok abah haji kerah cara nikahkeun teh itu kuari deui. Reng sepuh hujan meureun. Bu. Sebodoh tambah kumadong-dongan bae. Lain nyinggung aing maka dolo ieu. Hadirin rahimakumullah berbahagia anu katujuh wa'a hayang disehatkeun kulo sehat wal afiyah. Nu kadelapan wa'fu ayana dina sor sirajin sota mental cukup cek haji holid mah sempurna. Robik firli hayang dihampura dosa, warhamni hayang dikaruniaan, wajuburni hayang dicumponan segala pangabutuh. Bu warfa'ni hayang diangkat derajat, warzukni hayang diberkahkan milik rezeki anu melimpah ruah, wahdini hayang salamet, wa'afini hayang sehat wal afiyah, wa'fu'ani oleh wa kalipahen masih boga hutang keneh. Angkatnya dihampura dosa. Subhanallah. Di surga untuk oron-oron cicing di Islam mangkaning aing lintuh tak. Aing teu guru teu naon ya pasti ke surga ieu. Dong-dongan. Ibu hayang ka surga henteu? Cek holid urang mah pasti asup surga, toron-oron amalan, toron-oron mun negeri mah sarta ngunyem beta sungut. Kartos Bu? Unyem kerita sungut. Tu zikir ka pangeran zikron katsira, zikir anu saor. Keur di mana bae zikir. Di perjalanan zikir, ulang otot-otot ngacoblak. Keur nyosoh zikir. Kukumbah zikir di mana bae zikir awak kasab ge sungut mah teu kasab teu naon ieu non keur nyambel ibu dik keur nyambel sungut minu nyambel subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah nan kudu langsung sungut minu nyambel ya ibu tos salat ya sungutnya teu ngunyem-ngunyem aya goreng aku euy zikron katsira zikir anu saor ngaluarkeun ambekan Allah ngasukeun ambekan Allah kuduna mah ieu mah ngadawu ben nini teu boga rasaan nya kalanganan bedin maco salawat dan istighfar ngadoa Robbana ya Robbana atuh endah zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lain itu nyarungsum kalbu keur bingung nyulam rasa nutunggara nyulam rasa nutunggara pokoknya kolot-kolot tiba uyah ya ulah gitu kalau endah diisan gak kekawi yang endah ngawi doa endah ngawi ku salawat endah ngawi ku zikir endah daripada nyerungsung naon buat teu ke hati hari geuning hari ring mawa ka eling haring mawa ka eli haleang mawa ka melang rek diguguk da puguh jauh rek diteang da puguh anggang
Torek ini boy. Mak, kartos mak. Please tujuan Allah subhanallah. Zikrullah nyeutkeun zikir ening ka panger. Salat puguh jojong dikir puguh jojong geus bisa luar biasa cek holid mah loba kana ibadah di surgaeun tamplok teu oronor sampai ongtek ku surga. Alhamdulillah. Doraka mah jauh perangsa. Doraka mah gati isin ngomongkeun batur isin doraka ieu. Ngomongkan salaki kudu nama ulah aja doraka. Komok mitoha korek diomong-omongkeun mah. Aku dong-dongan. Kuari haliu keur ngomongkeun masalah partai. Terserah dong-dongan tama masalah partai bukolot. Ima lain ieu orang belah dieu mah. Nu mere be kana aing, aya jeung merena kakarak aing mah nyolok. Aya barang aku. Oh mah teu aing mah sebuduk aing mah. Mau datang aing rek golput aing. Tuh kayak sinting torek ting. Ma. Saliu geus ulah pasepes sinting kumacok urang luber. Langsung umum bebas rahasia ada pun mere atuh mere ieu ngamentah henteu. Atas dong. Mau mere ge mau teu pugu-pugu mere dibere ongkos ku ibu teu colok doraka mah. Ulah gagaba barang bere ge batur mah bunga mah buku kahayang ieu. Pasti ku yang dicokot bae. Dibere ieu pana gede tujuan moal mere boga tujuan. Beda sodako. Sodako jeung mere arek boga tujuan beda mah doraka ulah gagaba Ieu mah tiungna dicandak, ini dicandak, kabeh dicandakan. Pas nyolok bisa henteu nyolokna ge ka mana bawa teh ngarti. Aya deui kamari ka gugu kami ka poe kemis pengajian ibu-ibu ditanya, "Bu, ari ibu milih ka sa tiba lagi ibu nomor 2 baik, kita henteu teroba-roba." Kana naon Bu nomor 2? Nya kana Golkar. Wah, di mana nomor 4 busur Golkar ge piraku teu dapat pindahan. Berarti nomor belet teh geus ulah para dewan, para calon usok merena naon dia colok moal. Oh mau kana ibu-ibu mah belet dosa. Tambur-hambur barang bere ge cek aing mah. Atuh nomor panoba, nomor hiji sampai nomor sekian, panoba nomorna. Terus partai loba nomor, lu coblos nomor jeung ngaranna atuh mangiripu. Tama gambak beungeut jelema ukur 2 presiden jeung DPD babalu tama haya huluan ieu. Katon dong. Geus terserah dong masa cepat colok mah lain hak aing eta ngomong. Ma, mau kudu datang ka TPS ulah golputnya ma. Nama emak sasar dicolok partai nabe burunganan. Lok dicolok jeung ribu teh bising emak teu ngarti. Bising kabeh dicolok datang ngongko teh sangkeun. Ampura nyamanya. Ma. Jadi mas di Islam eta luar biasa. Pertama masalah ibadah. Anu kadua Quran. Quran di luar biasa di Islam. Bu, eta umur Quran entos 1400 tahun leuwih mah. Teu aya anu bisa ngarehat, teu aya anu bisa ngarobah, baik angkana, titikna, kalina, koma teu aya, tetap utuh di zaman Rasulullah, ke para sahabat, ke para zaman khalifah, sampai ke zaman para wali, kuari-kuari, zaman Bu Titi. Zaman Bu Titi ya. Akur dong. Iterang Bu Titi mah. Ari kami mah Bu Titi eta tungtung mah. Lamun cau teh caunya nu munggaran mah hebatnya. Lontuh, rada lontuh semu lontuh, rada kuru-kuru, rosa eta ieu zaman kuruk tadi mah. Bu Titi baheula mah ulama hebat sakidu metu socap nyata ulama baheula. Kuari mangaran-ngaran Bu Titi ieu. Lamun diibaratkeun cau mah Bu Titi mah dijual teu payu. Pake emboh paling. Tapi endah manfaat Bu Titi ge bah dihijikeun ditutuan. Dijin pais tutug. Kartos dong-dongan. Kartos mah. Quran luar biasa. Ti awal sampai ke kuari teu aya nu bisa rubah. Tina Fatihah
sampai alif lam mim sampai qul a'udzu binnas teu aya nu bisa marobahna. Jeung dibacana ge luar biasa cek Haji Walid mama. Mangkaning lamun belek cicing di Islam eta anggeus aing mah rada ripuh. Sebab maca Quran bage di ake peraturan, aka peraturanana. Aya hukum tajwid ngaranna. Aya panjang ngaranna emad. Ampurannya bisa emang emad di dieu. Lojor eta ngaranna mang lojor. Mad panjang Ibu. Aya mad tobe'i atau mad asli, mad jaiz, mad badal, mad iwad, mad sila, eta mad kawi, mad roki, mad kusen, mad sar'i, eta ngaran jelema, ngaran hahalaon. Nah, ya beda luar biasa Quran Kiai. Mangkaning Bu, Quran luar biasa, nyanda kurang ke surga gara-gara Quran. Caang dikubur gara-gara di dunia ini orang resep karena maca Quran. Nu nyelamatkan manusia di alam dunia ke alam kubur, ke alam barzakh, ke alam sirat, ke alam akhirat adalah Quran. Makanya wajib kanggo saban-saban mukallaf umat Islam termasuk Khalid Nawawi wajib maca Quran minimal sapoe saputing eta 200 ayat. Ndek pegat urat bohong. Memang dibaca hulap bantare ayo geura ngaku. Ma osok maca Quran ma osok maca WA batur ta maca Quran. Osok maca TikTok ta osok loba kene maca Quran. TikTok mah. Karena TikTok mah kuhara. Quran wajib kanggo saban-saban mukallaf termasuk Haji Khalid je maca Quran minimal 200 ayat. Insyaallah taala Allah bakal nyelametkeun tina dajjal. Allah bakal nyelametkeun tina siksa kubur. Allah bakal nyelametkeun tina siksana nyerina dicabut nyawa ku malaikat Israel. Maca di urang apan Quran atau dibaca-bacanya dasar membuka mata tadi mah pohon nondon di mana bota orang disunduk boga Quran sama mata geletih lain dibaca tama dicicingkeun bae ku kolopoan dicabak ngebul puhara alif lam mim longit Fatihah oh jilid ka mana boa aya kurang ngaku dibuka Yasin barolong ya sowek ku geget. Akur dong dohon. Akur Ibu. Pagawean saha eta telok maca Quran. Orang palopat baca Quran namanya sakaurkeun maca Quran saripuh apapun. Setekaur apapun Quran mah kudu dibaca sebab Quran mah pedoman urang mah gampang artina dibaca-baca burunganan. Puku mama teu bisa macana ge ari keur leutik gawe naon. Aing melengok lajuna. Kami baik ya anu anyar kene asup Islam geus rada timu ari emak burung kebelet dasar belet deken macan nya dusun mana ti aya dungal tikungan aya atuh ongkak entak kiai tanya kapan ki ulah dijojongkeun bae karunya batur ge tidak leutik belajar nama kumaha dijijikeun mak euy ulah isin-isin daripada emak isin di akhirat emak maot mah teh nulungan mak di dunia mah urang poek bisa neangan kanu caang oh sion bisa nyalindung hujan bisa nyalindung panas bisa di alam kubur saha oh nu ngabaturan teh urang terkecuali di dunia urang resep kana Quran anu bakal nyelamatkeun di alam kubur mah sing resep kana Quran ulah dileleworakeun Quran teu bisa macana emak belajar teu bisa keneh anu hafal bae burunganan hafal waqiah hafal tabarok, hafal yasin, teu hafal kuliah burunganan. Teu hafal kuliah ge kulhu doang, lafting kulhu ge 50 kali maca Quran sapoe-sapoting meunang 200 ayat eta ge. 50 balikan maca qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh satu ayat satu surat 4 ayat Ibu dikali 50 pan 200 lumayan mah teu bisa pugu mama bising salah
Sok bolak-balik pabeli bekte ya, sok pahili. Coba kue di Bandungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu akbar. Allahu akbar. Deh komat sama mana itu. Geus eta kul bae burunganan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul 200 qul. Non endah tuh endah bae lo sing ada teh guru Quran kene. Ulah dihewa ulah cerekan anu kiai gahayang maca batu gahayang menang ganjaran. Qul ibu. Teu bisa qul geus burung pae bae. Ribu amat tah hirup boleh nanya. Kartos dong-dongan. Kartos ibu. Bu. Hampura haji olifnya hampura. Jadi lain pang Qur'anan, Bu. Hebat Qur'an tak luar biasa. Jadi segala anak bisa diangkat derajat Quran. Ieu holid bisa nyebawa berkah Quran mah. Dina syariat apa tuh Abah Haji Oni tuh terang anu 3 jeruk terang teker alifna. Tah Abah Haji anu 3 jeruk bapana Kiai Doraemon. Terang di pesantren terang waktu abdi mah santren. Di tetiasan naon boa mah mau ambil sok resep kana Qur'anna. Dicacandak bae jarang batal wudu resep dicacandak diangkut peta Quran. Tiprak mu'allaf abdi kapeser Quran harga 6.000 harita Quran dicacandak bae kasare-sare eta Quran kudu aya digigir. Bu mah bisa kieu lah kiai. Boa mah syariat na abdi resep kana Quran. Resep doang dibaca nama di mana horeng jarang. Resep mah dibawa pak dina mobil aya Quran di luhur lemari aya Quran loba Quran dibaca nama telok. Ya jarang di mobil sok kaul macam deres gitu Bu. Subhanallah. Bu. Ari urang sering maca horengana mah hafal doang holid Bu jalan ti Cibaliung ka dieu ka Rangkas. Hampir unggal minggu mau hafal horengana bari porong ge. Bari perem he perasaan ang di mengger ya dibentakan mengger horenganan kitu dong kitu maca Quran ya kitu horengan ada sering disabak mah nawaitu qiraatal Quran taqarruban ilallah wa rasulullah insyaallah taala niatna kudu niat bukolot ulah ujug-ujug ngaji bae kudu niat nu endah bulutkeun hate niat abdi maca Quran karena hayang caket jeung Allah jeung rasulna kitu Bu osok dijampean maca Qur'ana. Kumaha yang ngadengi aing jampena? Kumaha cenah? Nawaitu qiraatal Qur'an taqarruban ilallah wa rasulullah. Eta niat jampe maca Qur'ana. Kumaha dong-dongan bae teh kiai nya. Ari mulai masuk itu jampena. Saentosna waladolin kami telok amin, telok waka amin, Bu. Sama urang Fatihah ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Telok waka amin aing mah bukolot. Saambekan heula menta ke Allah sama me amin menta heula naon tujuanana Bu nya urang menta kalau waladdallin ya Allah yang pangganti salake bosen ka bapa dia amin atuh endah bisa yang pangganti salake teh terserah kumaha dong-dongon hayangna jadi ulah ka amin penta heula tujuanana kakarak amin ana nu panjang minna nu panjang sebab amin aya 3 Bu aya a na panjang minna pendek aya ana pendek minna panjang aya a na panjang minna panjang eta kanggo urang upami amin amin aya amin aya amin eta mah upami dua mah tanu ana panjang minna pendek minna panjang ana pendek eta mah namina ngamulyakeun Kangjeng Nabi eta mah pangkat derajatna Rasulullah upami amin berarti eta mah mugi Allah ngaijabah kana doa-doa urang sadayana Bu entos sumihnya tos tabu 12-an doang nangis bosen tanolokeun nangis kumaha orang jaeng jadi ondang ka di bukolot Bu,
Hampura Haji Holidnya, hampura bisin seurteng panjang ting nyarios. Atuh ngomong gerada semut teh endah teh jeung hujan teh bukolot dungdak dengdek ka dieu dengdek ka ditu dengdek. Hampura punya kurang dengdek ka belah disan. Dengdekna kapayun bae hampura nya Bu. Mudah-mudahan bengi ieu Allah ridho kana abdi anu naksir kana aing. Amin ya Allah. Tamah aing jodohna orang dieu orang palopat aing mah hayang joloba kaduna. Doakan Haji Holidnya mudah-mudahan itos 51 tahun umur aing mah. Kenapa ya doangna 12 tahun deui. Pan Kangjeng Nabi ge 63 da mun abdi ngiring jeung Kangjeng Nabi pan 50 hiji dicandak. 52 dicandak 5 hiji sabar deui 12 deui. Tapi sugan aya bonusna. Amin kitu mah. Ulah ka dipaehan sugan aya jodohna ge cenah ge jelema mah dipasang-pasang ira aing deui. Jangan gitu kawawa. Unggal poe aing kana nikahkeun jeung hadireng-dengkeun aing. Ya Allah lamun aya jodohna geura Gusti jeung aing geus kesel. Tamayang ge parawan aing budak keneh ieu Bu kolot rosa. Amin kitu mah. Sugan diijabah, di waktu ijabah jam 12 tadi itu diijabah cenah ya aing mah hayang gara-gara kawinan budak sememet puas. Amin ya Allah amin. Moal milih-milih moal anu teh maya ambekan. Parawan kamayang teh parawan ting burung rangda ge. Urang rangda ge teh umat ku kiai ku ustad bae kena hayang ngandung beteu kagean aing matungtungan. Ting burung mimi ge tung tumbal bae. Ulah sosorian mah amin gitu geus pas malam pertama moal walaupun poe dikeleketek ge pas kulagana teuing geus ngasang ge aya kawin deui jeung orang. Doakan ya Mak. Mak doakan abdi dipasian berkah hirup abdi. Mudah-mudahan diselesaikan ku Allah segala permasalahan-permasalahan abdi. Aku dilunaskeun hutang piutang abdi ku Allah, baik hutang tolotang ka saurang makhlukna. Diberkahkan hirup-hirup abdi. Doakan abdi selamat. Orang selamat kabehan selamat. Hampura panitianya upami seueur cariosan teh endeh teh bodona Holid teh mah. Lamun aya cariosan anu sae insyaallah taala yakin eta mah taufik hidayah jeung doa dongdongon. Doa sedayana. Hoyona mah sae teh nyarios teh wengi maktosna. Abdi tadi hampura Bu dongkapna rada wengi. Abdi tos silaturahmi heula di kampung Bojong Kapunah. Naon bawa? Bojong Kapunah tak yanti-yanti kitu naon bawa anu teh pohodoy ngaran lembuna jaganti ngaran jelema. Wanti tanaonnya. Bu, hampura Holidnya nyungkeun halalna anu kaloot, nyungkeun halalna anu katuang ku abdi, katuang ku kami nu kaanggo sedaya teu dihalalkeun ku urang dieu. Holid mah embung kiai panitia uih ti dieu manggul-manggul dosa teh sanggup aing mah. Eta mah manggul berkat teuing burungan jaya endin ieu. Teu kudu diangkut-angkut. Terakhir tina Holid, Ibu Abah aya titip salam ta'zim ti Abah Haji Epu salaku sahibul wasilah. Abdi sering ka dieu osok dicandak ku anjeunna. Abah Haji Epu Saifullah wiat salam bade ka dieu kawina sareng abdi Bu. Anjeunna abdi ka ditu tadi nuju diinfus Bu. Doakeun sing enggal damang. Kacapean penginten tadi diinfus segala sama. Are ka dieu teu cios sanes teu ngimankeun kana orang dieu mung udur. Abdi ngawakili cenah bi pangsalamkeun ka sadayana salam takzim abdi. Sak titip salam cenah ke dongdongan. Sabodo aing teh kadorakan geus nyalamkeun talay kita milih aing malayan titip salam. Salam takzim ti anjeunna. Ibu hampura abdinya bunya anu kasuhun hampura anu katedang. Mudah-mudahan panjang alam amin. Panjang umur urang sadayana urang patepung deui tina tempat anu sae manawi. Mung sakitu anu kapihatur serta can ambit mungkur teh dieu abdi bade maca shalawat. Mudah-mudahan shalawat dieu insyaallah urang kini syafaatan ku Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.